Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Pamirsa patepang deui sareng simkuring Nabila Putri Rahma dina program acara Bandung TV. Anu njanjikeun informasi aktual jeung faktual regional Jawa Barat dinten Kemis 8 Desember 2021. Badan Intelijen Nagara BIN Jawa Barat mayeng ngalakonan vaksinasi hambalan 2 ka para siswa jeung santri serta masyarakat di wewengkon di Jawa Barat. Kiwari 6.500 vaksin lanjutan hambalan 2 disuntikkeun ka siswa santri jeung masyarakat di Kabupaten Bandung jeung Indramayu. Pikeun narekahan sangkan target herd immunity gencang kahonta, Badan Intelijen Nagara BIN Jawa Barat mayeng ngalakonan program vaksinasi di Jawa Barat. Kiwari BIN Jawa Barat ngalakonan vaksinasi lanjutan di 2 wewengkon, nyaeta di Kabupaten Bandung turta Indramayu. 5.600 vaksinasi lanjutan disuntikkeun ka para siswa, santri, jeung warga. Kapala BIN Daerah Jawa Barat Brigjen TNI Dedi Agus Purwanto nandeskeun dina total 6.500 vaksinasi kapasing kana 2 wewengkon, nyaeta 2.500 di Kabupaten Bandung jeung 4.500 di Indramayu. Perlu diketahui bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi lanjutan yang merupakan vaksinasi yang kedua di wilayah Jawa Barat. Kenapa saya katakan di wilayah Jawa Barat? Karena ada 2 kabupaten yang kita laksanakan hari ini. Totalitas ada 6.500. Di Kabupaten Bandung itu ada 2.500. Kemudian Kabupaten Indramayu itu ada 4.000 ya. Dari 4 besar untuk pelajar dan juga untuk santri ya. Khusus untuk pelajar ini kita laksanakan di SMK Muhammadiyah Kendang Awur. Itu di sana kita laksanakan, sedangkan untuk para santri mayoritas kita laksanakan di pondok pesantren Darul. BIN Jawa Barat mayeng maluruh turta ngalakonan vaksinasi ka warga di pasisian anu teu acan ngalakonan vaksinasi ku cara ngadodon ka pamukiman warga atawa door to door. Dipihareup target vaksinasi pikeun ngahonta herd immunity dina tungtung tahun 2021 70% masyarakat bisa kahonta turta sasaran COVID-19 bisa sagancangna lekasan. Nabila Putri Rahma, Bandung TV.